Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dibanabay-ayana. Alhamdulillah, kalayan kudrat ilahi Robbi qadarat tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judul ning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang teu kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka oding anu mana harita nuju lempang anu maksudna nyaeta bade ka pos ronda, nanging di tengah perjalanan papendak sareng hiji awewe anu katingali nama eta teh Nyi Sarah. Ngan duka Nyi Sarah duka lain. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Saha eta? Nah, geuning siga Nyi Sarah na nya kitu? Tanya oding ka eta awewe bari nyidikeun kana rupana. Leres abdi Sarah, hari eta Kang Oding kitu. Walon eta awewe anu tayalian teh Nyi Sarah. Bener ieu mah akang. Tapi hari eta Nyi Sarah atawa lain? Oding tumanya deui sabab hayang yakin kituna teh bari tuluy melong ka Nyi Sarah. Leres Kang Oding ieu abdi Sarah. Naha meuni pok deui. Piraku akang teh teu apal ka abdi. Beut kawas anu kakarapanggih. Lain teu apal Nyai. Dina hal ieu mah puguh sagala oge kudu ati-ati. Sabab bisi lain jelema asli komo deui dina wanci peuting kawas kieu. Oding keukeuh ngarasa cangcaya mitra. Samalah ceuk pikirna rek naon Nyi Sarah make jeung ulampreng dina kayaan wanci peuting. Oh, jadi maksud akang teh sieun katipu ku tetempoan. Anu katempo abdi padahal lain. Kitu bener maksud akang teh nya? Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka Oding anu keur nangtung jarakna ukur 3 meter. Tah nya bener kitu. Tapi lamun bener Nyi Sarah, nah hare ka mana tu wayah kieu ngadon ngulampreng sorangan? Nya eta pugu abdi teh bade ka bumi Pak RT Kang. Rek aya naon ka Pak RT? Anu matak pugu oge itu pun biang teu damang. Anjeunna teh dumadakan dadana karaos eungap cenah. Taku sabab kitu abdi teh rek nyuhunkeun tulung ka Pak RT. Kumaha carana sangkan tiasa nyandak ambu ka rumah sakit. Tah kitu Kang Oding. Nu mawi sanaos keung oge abdi teh maksakeun we kaluar ti rorompok.
margi da melang kana kayaan ambu. Walon Nyi Sarah nerangkeun maksudna. Anu boga niat rek menta tulung ka Pak RT pikeun mawa ambu uneh indungna ka rumah sakit. Oh, jadi ambu teh nuju teu damangnya? Tanya Oding bari neuteup ka Nyi Sarah. Anu katempo kawas anu geus teu geunah cicing dapuh ngarasa hariwang ka indungna anu keur gering. Nya kitu Kang Oding. Ari ayeuna ambu ditungguan ku saha Nyai? Nembe teh ditungguan ku Bi Inem. Ya lamun kitu mah Nyai jik bae buru-buru balik deui karunya ka ambu. Keun ngabejaan Pak RT mah ku akang. Nya sakalian rek menta tulung ka Mang Udung sangkan mawa ambu ke rumah sakit. Nya nuhun atuh ari kitu mah Kang Oding. Tapi omat akang ulah lila sabab abdi hariwang ka amu bisi kunanaon. Nya, sok bae kaditu Nyai mah geura balik. Jawab Oding geus kitu mah Nyi Sarah tuluy ngaleos rek balik deui ka imahna. Sabab melang ka indungna nu harita keur gering sarta ditungguan ku Bi Inem tatanggana nu deukeut da puguh Nyi Sarah mah di imah teh ngan ukur duaan jeung sari anakna. Anu awewe mah keur neruskeun sakolana di perguruan tinggi anu aya di kota. Jadi paling bisa balik oge 2 minggu sakali, kitu oge lamun teu keuriweuh ku pelajaran. Mitra kaum dangu. Urang kocapkeun deui Oding. Sabada Nyi Sarah ngaleos, Oding oge langsung kuragiru indit ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka imahna Pak RT. Sadatangna ka imah Pak RT, Oding kaketrok kana panto teu dilabrai panto muka. Breh katempo Pak RT ngajanteng di lawang. Sarungna ngaleleke rek morosot da puguh atuh kakarah hudang sare teu kaburu diganti. Pok nanya ka Oding bari melong. Aya naon Jang Oding? Tanya Pak RT bari jeung setengah lulungu. Panona gekeureuceuman sirah karasa lieur lantaran keur sareti brang ngadadak nyaring. Itu Pak RT ambu uneh indungna Nyi Sarah gering. Gering? Tapi gering naon? Eta cenah dadana karasa eungap. Tah bieu Nyi Sarah teh menta tulung sangkan mawa indungna ka rumah sakit. Oh, kitu nya kudu gancang ditulungan atuh lamun kayaan kitu mah. Tah ayeuna jika ditu Jang Oding bejaan Mang Udung, sakalian nginjel mobil keur mawana. Sedengkeun emang ayeuna keneh rek ka imah Nyi Sarah. Karunya bisi eueuh batur paku kumaha. Da puguh manehna teh randa. Hirup nyorangan eueuh anu bisa diandelkeun. Nya kitu Pak RT. Tah ayeuna kuring rek diang heula Mang Udung nya. Heuh, sok buru ka ditu gancangan. Walon Pak RT geus kitu Oding ngaleos rek ngajugjug ka imahna Mang Udung. Ari Pak RT gancang diganti sarung ku calana panjang. Sanggeus bebeja ka bojona harita keneh Pak RT indit ka imahna Nyi Sarah. Kocapkeun deui Oding harita leumpang narurusuhan rek ngajugjug ka imah Mang Udung. Sareta teu kacatur di jalana. Teu lila kakatrok bari gegaroan kanu boga imah. Nya teu kungsi lila panto muka. Kabeneran Mang Udung mah harita acan sare lantaran beuteungna mules hayang kacai wae. Alatan beurangna loba teuing ngadahar sambal jadi nyeri beuteung. Saenggeus adu hareupan, Oding langsung bae ditanya keperluanna. Teu talang ke barabat ku Oding diterangkeun maksudna rek menta tulung pikeun mawa indung Nyi Sarah ka rumah sakit. Mang Udung ungut-ungutan tanda ngarti. Yang Oding, nyape kue rek tinjau mobil mah. Ngan wayahna bawa ku sorangan. Lantaran Mang moal bisa nganter. Puguh oge ieu teh keur nyeri beuteung. Di tadi hayeuh we bulak-balik ka cai. Duka alatan loba teuing ngadahar sambal, duka teuing alatan asup angin dieu teh. Kajeun mobil mah dibawa ku kuring. Tapi mana kuncina? Heuh, bae mau mobil ku sorangan. Tah ieu kuncina yeuh. Ceuk Mang Udung bari ngarongkong kunci mobil anu aya dina luhur meja. Sor atuh diasongkeun ka Oding sarta geuwat di tampanan. Nuhun ya Bang. Tah ayeuna mobil rek dibawa ku kuring. Pek wae. Tapi kade di jalanan cing hati-hati.
antaran paroek jeung laleur. Nya Bang, doakeun we cing salamet. Walon Oding geus kitu mah harita keneh ngadeukeutan kana mobil anu ngajugrug di buruan. Geuwat pantona dibuka, sup ka jero mobil ditinggalikeun ku Mang Udung ti lawang panto. Gerung mobil dihirupan terus mundur dipengkolkeun lalaunan. Pang, ayo kuring rek ngiditnya. Sok kaditu kade sing hati-hati. Mobil harita maju lalaunan keluar ti pakarangan disupiran ku Oding. Anu memang na bisa mawa mobil lantaran baheula mah kungsi jadi supir angkutan kota basa zaman ngubara di kota Bandung. Samalah ku ayeuna oge. Sakali-kali sok rajeun mantuan Mang Udung narikan sayuran ke pasar lamun pareng Mang Udung keriweuh ku pagawean. Teu kacatur di jalana mitra harita Oding geus anjog kaburuan Imah Nyi Sarah. Anu tempatna aya di sisi jalan. Reg mobil eureun kasampak didinya geus aya Pak RT. Tah, syukur geuning Jang Oding geus datang. Sok kawat bawa ambu oneh ka rumah sakit. Ariwang bisi kunaon da geuning katingalina ripuh. Ceuk Pak RT bari melong ka Oding anu kakara datang. Nya sok atuh Pak RT bantuan tekeun kana mobil. Walon Oding juru turun tina mobil sarta gura-giru asup ka jero imah. Kasampak didinya geus aya sababaraha urang tatanggana anu dareukeut. Ya hayu atuh urang candak ambu teh ka rumah sakit. Ceuk Oding bari melong ka Nyi Sarah anu keur diuk gigireun indungna. Nu katempuk keur ngalempreh dina kasur di tengah imah sarta kayaana bangunan anu ripuh. Nya hayu Kang. Walon Nyi Sarah nya geus kitu mah harita keneh ambu uneh dibeyeng ditaikeun kana mobil dibantuan kunu araya di dinya. Gerung mobil dihirupan. Nyai hayu atuh. Oding ngagero ka Nyi Sarah anu harita teh aya keneh di imah nyokot duit keur bekel jeung keur biaya pengobatan. Teu kungsi lila. Nyi Sarah kaluar kalacat unggah kana mobil, gek diuk gigireun indungna. Nyai cing tawakal jeung gede hate nya. Hampura emang moal bisa milu sabab mobilna teu asup obatan. Lamun kudu ditukang teu kuat tiris, jeung deui geus gerimis deui ieu teh hujan. Tapi aya Jang Oding anu bisa marengan. Ceuk Pak RT samemeh indit cacarita ka Nyi Sarah. Teu sawios Pak RT leres da aya Kang Oding. Pak RT hayu atunya. Beral Jang sing salamet tepi ka tujuan. Kade cing hati-hati di jalan. Walon Pak RT. Teloba deui carita Oding ngajalankeun mobil saterusna mobil maju lalauna ninggalkeun eta tempat. Ditinggalikeun ku Pak RT jeung tatanggana Nyi Sarah anu dareukeut. Sanggeus mobil teu kaciri sararea tuluy baralik ka imahna sewang-sewangan. Lantaran harita teh wanci kakara liwat tengah peuting. Kasugri kaum dangu. Cag urang tunda heula Oding anu geus aya di satengahing perjalanan rek ngajugjug ka rumah sakit. Itu deui Pak RT jeung anu sejena. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Sawitri dina waktu anu sarua. Nyi Sawitri harita keur ngajanteng di teras panon melong ka pakarangan. Anu katempo caang ku cahaya lantera. Anu ngahaja digantungkeun di panyaweran. Kang Sarkum geus sare tibra. Sedengkeun emak keur eueuh di imah. Tah ayeuna waktuna aing kudu indit ka imah si Oding. Wayahna dina peuting ieu si laing kudu paeh Oding. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Curut turun ti buruan tuluy leumpang tapi siga nu teu napak lantaran ngageuleuyeung kawas anu kabawa angin. Sabot keur kitu ujug-ujug cungungung sora anjing babaung meni melewung. Sorana asa pating saleor kasakuliah lembur mata keung jeung mata kahudangkeun bulu punduk. Tiuk angin ngegelebuk tarik seah ngaguru handaruan. Dibarengan ku sora manuk jurig anu teuing ti mana datangna. Da kanyawan pating kalayang di sarada pating koreak. Kaayaan peuting harita dumadakan mata keung jeung geuman.
Dina kayaan kitu, Nyi Sawitri lempang ngageleyeung, panon lempeng melong ka hareup teu ningali kana tincakeun. Nya beuki lila beuki jauh ninggalkeun imahna terus maju ka belah wetan rek ngajugjug ka imah Oding. Dijajabkeun ku sora anu ngaguruh jeung cungungungna anjing anu babaung. Teu sakumaha lila Nyi Sawitri anjog kaburuan imah Oding reg eureun. Aing geus nepi ka imah si Oding. Tapi kawas nama manehna geus hees. Tapi teu nanaon, sok sanajan geus hees oge. Si Oding tangtu bakal nyaring lamun sok ngadenge sora aing. Nyi Sawitri ngomong sorangan panon melong ka jero imah. Anu katingali caang ku cahaya lampu cempor anu ngagantung dina bilik. Teu lila pok ngomong. Oding, Oding, keluar gawat keluar. Ieu aing datang. Ceuk Nyi Sawitri ngageroan ka Oding sorana robah jadi ngirung mata kukurayeun. Jep jempe panona angger melong ka jero imah ngadaguan jawaban. Oding, Oding, gancang keluar. Ieu aing datang aya perlu ka sia. Nyi Sawitri pok deui ngageroan sorana angger cara tadi. Bari ngajanteng di buruan. Ayeuna ka mana si Oding can kene aya nyamperkeun. Piraku sora aing teu kadenge. Hees teh meuni kebluk-kebluk teuing. Nyi Sawitri ngomong sorangan. Kocapkeun kayaan di jero imah harita mah omoh indungna Oding anu kakarak kreup sare. Ngadadak ngorejat hudang lantaran bieu ngadenge sora jalma anu gegeroan ka anakna. Ayeuna saha anu gegeroan ka anak aing wayah kiwari. Tapi lamun nilih kana sorana mah beut siga sora awewe tapi saha nya. Ceuk ma omoh ngomong sorangan. Ceuli rancung ngadedengekeun kayaan di luar anu karasa mata keueung jeung geuman. Sora anjing babaung jeung manuk jurig piligeun teh di sarada patembalan. Dibarengan ku angin anu ngaguruh. Beunah kayaan di luar teh meuni asa keueung jeung geuman. Tah sora angin meuni ngaguru jeung sora anjing babaung. Nah aya naon ieu teh nya beutumanakan jadi keueung kieu ah. Ceuk ma omoh bari ngusap punduk anu karasa pating puriding pating puringkak. Sabot keur kitu ngong kadenge deui sora anu ngageruan ka anakna. Ayeuna mah sorana beuki bedas sarta jentrek kadenge ku ma omoh anu keur riuk ngajentul. Oding, Oding, keluar, keluar ya kuring datang sarta teu sabar nungguan. Gawat Oding si lain gerak keluar. Ceuk anu di luar ngageruan deui ka Oding sorana ngirung mata kukurayeun. Rei atuh bulu punduk ma omoh muriding. Sakujur awak asa pating sariak paranas tiris. Ret kasalakina anu keur ngarengkol sare tibra. Ya manehna nyaring, gawat nyaring. Ma omoh ngaguyah-guyah awak salakina. Aya naon mana? Walon salakina anu ngaranna Bahmod, tapi kituna teh bari angger peureum. Kancang nyaring ya. Ma omoh tuluy ngaguyah-guyah awak salakina. Wah, ieu mah ini. Badodono teh kalani tah nyaring. Ceuk Bahmod brai panona beunta terus kigisik. Karelek heai da pugu tunduh. Ya manehna gawat nyaring. Ya oge nyaring tapi aya naon? Rek minta diantar ka cai lain. Lain rek menta diantur ka cai kami mah. Nya terus rek naon atuh pangdang hudangkeun teh. Tanya Bahmod bari neuteup ka pamajikanna. Ieu manehna tadengekeun kayaan di luar. Aya naon kitu? Tanya Bahmod tarangna kerung ceuli rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Nya eta puguh oge bieu cikena aya sora awewe anu ngageruan ka anak urang. Tapi teuing saha lantaran teu apal kana sorana. Sora awewe gegeran. Sora awewe gegeroan.
Kitu gunem catur mah omoh jeung salakina nu aya di jero kamar. Sabot keur kitu ngong kadenge deui sora jalma nu tadi ngageroan ka Oding. Oding, Oding, gawat keluar sia Oding. Ceuk Nyi Sawitri ngageroan sorana tarik semung irung matak sieun. Tata, aya deui anu ngageroan teh. Oh, tapi sahanya. Kan orang tempona saha manehna teh. Walon Mbah Mod korejat cengkat juru turun tina ranjang. Sabot keur kitu kadenge sora anjing babaung di hareupeun imah meuni melewung mata kukurayeun. Hai, eta sora anjing mabaung hareupeun imah. Rahaya naon ieu teh batu madakan sakeueung. Nah kalaniuk lain rek keluar. Keheula anan mana. Abah teh rada keung ieu teh lantaran sora anu ngageroan di luar teh sorana sabeda geuning kitu ngirung. Urang kudu hati-hati sarta ulah lalaora. Lantaran anu di luar teh bisi lain manusia. Da geuning beda karasana. Ieu bulu punduk ngadon pating puring kia keura meuni asa ngajeuwid. Heeh, punguh kitu anu karasa ku kami oge ieu. Nya terus kumaha ayeuna? Nah rek diantep wae moal ditemalan. Ma omoh tumanya deui ka salakina anu keur ngahuleng. Ngadedengekeun kayaan di luar anu kacida mata keueung loba sora-sora anu matak sieun. Ya antep we heula pura-pura teu kadenge. Ari si Ujang ka mana kitu? Nah keur eueuh di imah. Da geuning teu kadenge nyaring. Nya eta puguh tani ini tengah nuronna si Ujang mah. Lantaran teu bisa sare cenah ngomongna mah nepi ka ayeuna can balik deui. Ma omoh jeung Mbah Mod ngomong pating kerenang lalaunan. Urang kocapkeun Nyi Sawitri mitra. Anu harita teh keur aya di luar ngajanteng nangtung. Panonna mureleng ka jero imah hatena geus teu sabar lantaran Oding anu geus aya kana sababaraha kali digeruan teu kaluar wae. Kurang ajar. Nah si Oding teu kaluar wae. Daku teu kadenge masa kitu ku aing ti tadi digeruan satarikna. Nyi Sawitri mimiti ambak. Lantaran Oding anu ti tadi digeruan taya nyampeurkeun kalah mata kesel nungguan. Padahal biasana mah lamun aya jalma digeruan ku manehna sarta kadengeun ku ceulina geus pasti bakal nyampeurkeun. Oding, Oding, Oding. Nah sia teh torek. Geuning teu kaluar wae. Sok geuwat kaluar sia Oding montong nungguan aing beak kasabaran. Ceuk Nyi Sawitri ngagorowok deui ngageroan ka Oding. Sorana bedas pating saleor kabawa ku angin anu ngaguruhan daruan. Ngadenge kitu puguh bae mah omoh jeung Mbah Mod reuwaseun. Duanana silih rere tapi saurang oge taya anu cacarita. Jajantungna jadi ratug hate deg-degan tagiwur teu puguh rasa. Sedengkeun bulu punduk teu bisa bohong. Kalah beuki pating puriding pating puringkak asa carengkat sabulu-bulu. Tuluy pating sariak asa paranas tiris kana sakujur awak. Abah, kawasna nu di luar teh lain manusia kabeh masion. Oh, sarua abah oge sieun. Da geuning kawasna manehna teh beut ngancam kana kurang. Da kitu bahasana nitah kaluar bari maksa. Heeh kitu manehna teh siga anu ngancam ka anak urang. Kabeh mah teu kuat sieun abah. Rek dikarimun we aku simut. Ceuk ma omoh gap kana simbut goledag ngagoler tuluy dikarimun ku simbut menibuni. Ningali kitu Bah Omod oge jadi kabawakeun. Goledag ngagoler gigireun bojona karawek kana simbut durug-dug dibetot dipake ngarimunan awakna. Beunah kunaon aki-aki teh make jeung ngabetot simbut ieu. Dasar nurut tunjung ampan nyaho atuh teh keur sieun. Ceuk ma omoh puguh keheul ka salakina. Cicing teh kudu loba omong di sarua abah oge sieun. Walon Mbah Mod keur kitu durug-dug deui atuh simbut teh dikenyang. Tuluy dipake ngarimunan awakna sedengkeun salakina teu kabagean. Dasar nini-nini.
Simut kalau dibatot teh sautik sewang atuh omoh. Matong hayang sorangan. Geus ganeng tong ngomong wae. Tandengekeun anu di luar ngageruan deui. Teu kuat kami masieun ah. Geus jempe abah. Tah simut saeutik sewang, tapi ulah dibatot kabeh. Walon mah omoh nita repeh ka salakina. Ngadenge kitu bah mod teu nembalan tuluy ngahep-hep dina jero simbut. Urang kocapkeun deui Nyi Sawitri anu aya di luar mitra. Anu harita keur ngajanteng nangtung nungguan Oding, tapi kacida mata kanjakal lantaran anu didaguan can aya kaluar. Puguh bae Nyi Sawitri beuki ambek puntuna kekerot panon molotot ngawaskeun ka jero imah. Kurang ajar si Oding can keneh keluar. Aneh na teu kadenge kitu atawa kumaha. Tapi mustahil amun teu kadenge mah. Nyi Sawitri sakilat ngagibegkeun nawakna. Sapada harita jirimna robah jadi siluman kelong bodas anu kacida matak pikasieun. Sakujur awakna bodas jeung buluan. Celina rancung panon bolotot huntu sareukeut sihungan rageteng. Belesat hiber jangjang nameber turuy ka kalayangan luhureun suhunan imah. Ciko aing ditingali di luhur. Nah si Oding teh aya atawa eueuh. Ceuk Nyi Sawitri anu geus robah jadi siluman kelong. Mata anu bolotot mencrong ka handap ngawaskeun ka jero imah. Mungguhing siluman sok sanajan kahalangan ku kenteng jeung lalangit. Tapi panona bisa nembus sarta bisa awas kanu aya di jero imah. Breh katempo sidik aya 2 urang jalma anu keur ngarengkol bari di karimun ku simbut. Ti handap ka luhur nepi ka buni teu kaciri. Tuh geuning di jero kamar aya 2 urang jalma anu keur harees. Tapi aing yakin lain si Oding. Lantaran teu kaambe bauna. Tapi ari si Oding keur ka mana? Geuning eueuh si kurang ajar teh. Paingan ku aing digeruan eueuh nyamperkeun kaluar. Nyi Sawitri ngomong sorangan. Bari tuluy hiber ka kalayangan ngurilingan suhunan imah. Iuk angin ngegelebug tatangkalan pating aroyag. Cungungung kadenge deui sora anjing babau meupeskeun simpena peuting. Kaayaan didinya angger bae teu robah mata keung jeung geuman. Sedengkeun Bah Mod jeung Ma Omoh anu harita aya di jero kamar. Duanana ngaharep-hep taya anu cacarita. Da puguh sieun ku sora-sora anu mata keung. Manuk curik di sarada pating kareak. Ditema ku sora anjing babaung anu taya leureuna tuluy patembalan jeung baturna. Nyata si Oding teh eueuh di imahna. Lamun kaya kieu mah tujuan aing ngalanyawana moal hasil. Tapi aing teu kudu salempang lantaran masih keneh aya kasepetan sabab kayaan peuting keneh. Nya hadena mah urang teh ngantang tu eta manusa teh keur aya di hiji tempat. Ceuk siluman kelong tuluy hiber ngalayang ngajauhan suhunan imah. Dijajabkeun ku sora angin anu ngaguru handaruan. Nyi Sawitri tuluy hiber ngurilingan lembur mata anu bolotot kular giler ka handap. Ngawaskeun suhunan imah anu tembong parentul sarta dititenan hiji-hijina. Ari maksudna taya lianeangan Oding susuganan kapanggih sarta aya di hiji tempat. Tapi sanggeus aya sakitu lilana di teangan. Oding angger bae teu kapanggih samalah Nyi Sawitri saeutik oge teu bisa ngambeu bauna. Nya puguh bae siluman kelong ambek anu lain di kieuna. Nah, kamana ari si Oding kasebelahan? Ku aing geus diteangan ti tadi tapi waleh teu kapanggih. Tetela eueuh di lembur tapi kamana inditna? Ceuk Nyi Sawitri bari terus hiber ka kalayangan sabab panasaran hayang manggihan Oding rek dialanyawana. Ngarah teu riributan wae jeung salakina. Tapi sanggeus aya sakitu lilana ka kalayangan ngurilingan lembur. Oding keukeuh teu kapanggih antukna siluman kelong balik deui ka imahna Oding tuluy nyirorot ka handap celek dina suhunan imah. Masih kene aya waktu samemeh subuh. Kan ku aing didagoan sia. Susuganan moal lila deui si Oding balik.
Ceuk siluman kelong mata nagular giler ngawaskeun ti luhur suhunan. Susuganan jalma anu keur ditungguan datang. Aya kana sawatara waktu lilana. Nyi Sawitri teh teu ingkah ka mamana. Wanci teu karasa ngarayap kanyahoan harita teh geus rek nincak ka subuh. Ti kajauhan kadenge hawar-hawar sora hayam jago kongkorongok sakali. Kawasna moal lila deui oge bakal kadenge bedug subuh sarta urang lembur Cibubuay bakal nyaring tuluy arindit ka masjid. Kurang ajar. Tetela si Oding teh eueuh balik ka imahna. Tapi nah keur ka mana eta manusia teh? Lamun kaya kieu mah bisa dipastikeun usaha aing beuting ieu gagal. Lantaran aing teu bisa lamun kudu tuluy nungguan manehna nepi ka isuk-isuk. Ceuk Nyi Sawitri hatina medenghel ambek ka bina-bina. Keur kitu sora hayam jago kongkorongo kadenge deui. Sarata diturutan ku baturna menireang patembalan. Kaya kieu mah aing kudu buru-buru balik. Peuting ieu aing teu hasil. Tapi teu nanaon lantaran masih kene aya peuting engke. Ceuk siluman kelong satuluy ngablesat hiber ka awang-awang. Maksudna mah rek balik ka tempatna. Tekung silila oge geus nepi kanu dituju. Celek nincak lemah sapada harita siluman kelong jirim narobah deui. Balik deui ka asal Nyi Sawitri anu geulis. Wanci geus subuh. Kawasna moal lila deui oge isuk-isuk. Kalacat Nyi Sawitri unggah kana teras. Serog kahareupeun panto tuluy disurungkeun dalaunan. Reket berai panto muka sup Nyi Sawitri ka jero. Brug panto ditutupkeun. Aing geus aya deui di imah. Hadena si imah keur eueuh jadi aing bisa laluasa. Soal Kang Sarkum teu kudu hariwang. Sababanena pasti sare keneh. Sarta moal nyahoeun lamun aing ka karamulang. Koloyong Nyi Sawitri leumpang muru ka kamar tempat Sarkum sare. Kolotrak muka panto sup ka jero breh katempo salakina keur sare tibra. Awak nang karak bengkang simbut nang ngalumbuk di handap. Selende nyampeurkeun. Kang Sarkum? Nyi Sawitri ngageruan ka salakina. Tapi Sarkum teu nembalan da keur tibra. Ningali kitu serenge seuri gap kana simbut anu ngalumbuk. Rap disimbutkeun kana awak Sarkum. Gek diuk di sisi ranjang panu neuteup kana beungeut salakina. Geus kitu goleda ngagoler gigireun panon kucap kiceup neuteup lalangit. Pikiran ngalayang hate ngagremet ambek ka Oding anu peuting eta teu hasil di ala nyawana. Awas ya Oding. Peuting engke pasti bakal modar. Nyi Sawitri ngancam leungeunna dipeureupkeun meniti kekareket bakat ku ngarasa gemes ka Oding. Geus kitu karalak heai panon burahay beureum reupeurem. Tekung silila tuluy sare tibra. Kaayan harita geus subuh mitra. Urang lembur Cibubuay geus loba anu nyararing. Satuluyna ngabring arindit ka masjid. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.